Nah, terjadi di pondok pesantren Kerese Garut udah zaman Mama Busrol Karim. Aya orang di hadapan masjid didinya aya Mbah Oni ngaranna keur urang kula pesantren ka itu Mbah Oni teh aya kene. Diketrok make tungkedan getihan huluna paeh tak orai teh Masya Allah jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit ulu ieu orai gara-gara da dipaehan ternyata lain saorai-orai mah telila kiainya leungit Kiai Oco atau Mama Oco Kiai Busrol Karim leungit jago ngaji Mama Busrol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Satibi tuker ilmu Mama Oco jago Syamsiah Mama Satibi jago ukudul Juman. Jadi dia pasti ini orang tuker cakna kula ngaji ka ente Syamsiah ente ngaji ka kaula ngaji ukudul Juman. Jadi ngaji lah teh jarago kabeh. Entek balik ti gentur ge diiring sakareta ngiring lagi. Teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiring ku sakareta ku jago-jagona ngaji. Yes teu kacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit mama teh leungit dibawa ku raja jin ka negara Azrak negara jin ieu mah asli ieu mah dongeng teh lain fiktif asli menang lah masuk ada ka negara jin ternyata geus aya ratusan jin di harapan mayit dek nyalateun. Jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula. Masya Allah karim. Jadi mama teh diajak ka negara jin maksudna deuk dipaehan. Sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten kene iyalah ayeuna debat atuh jeung mama ieu mah Allah maha kawasa Allah maha suci Allah maha agung Allah maha segala-galana deuk nembongkeun kagagahan ilmu mama Oco ieu teh datang ka debat jeung raja jin geus lain jeung jelema deui wari mah batur mah saya teh jeung bapada manusia ieu mah di negara jin eueuh batur lamun eleh paehan metak mama di ditu kan make Al-Qur'an setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna nya ngabunuh jelema bunuh deui ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai dilawan ku mama cek mama teh kieu lamun manusia ngabunuh manusia paehan tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa hewan anu lain ieu kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia kami teu sabangsa jeung jin maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja meunang kawin sote papada anpus manusia jeung jin mah keheula wah di ditu teh aya Mahkamah Agung segala rupa DPR nu teu kaluar di demo ge kaladir di dinya kabeh di negara jin teh Masya Allah MK na aya
Masya Allah presiden ini ke Kalimantan. Eta di negara jin teh seperti eta mua poharana luar biasa. Debat mama teh di negara jin. Ya Allah, dengan kecanggihan dan kecerdasan mama eleh jin teh. Oh, ngadu ayat suci Al-Qur'an, ngadu hadis, ngadu ijma ulama. Panjang dong nama engke. Aya bukuna di kula. Baheula mah dibuat di Bangle Bandung. Tapi kula mah boga sejarah khusus. Boga sejarah khusus kresek. Lantaran kula kan menang incu. Ye, ulah sok iris ya. Boga bukuna khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ka negara jin, ka negara Azra. Eleh, lantaran eleh dihampura ngan moh menta perong imat singkat na bae. Singkat debat lamun dicaritakeun panjang. Kemudian singkat, tangeta singkat cuman minta mohon. Ieu pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbuniah. Siti Kolbuniah tetep deuk pesantren di Kresek. Ulah diganggu cek maneh. Insyaallah cek mama ai kos kitu mah geus masalah. Guys, mama akhirnya dipersilakan untuk mengimami. Ya Allah, di negara jin. Mama kita ngimaman di negara jin. Kulantaran cek mama kan besi engke di debat deui. Kan kula mah bangsa manusia. Iya, bangsa jin. Kulantaran cek itu kula embung. Maksudnya lain kuda naon engke tah cenah cek sia beda. Pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah. Nah, tetep mama embung akhirnya ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan tapi kaulah menghargai atas ilmu Anda, ilmu mama. Silakan mama supaya mama ngimaman di negara jin. Oh biasa. Di urang mengimaman covid bae ge pan anu make ruku sagala. Pohara jasa kena corona di imaman ku nya ruku. Masya Allah. Aju jahar deh. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa. Waladhalin. Nu di tukang negara obrol. Amin. Cak yang nama taraweh meren. Macam-macam. Di dunia ku hari macam-macam. Dijinan jelema. Ya Allah. Ya Rabbi. Kabohongan deh. Yang diciptakan adalah pohara. Antara bohong jeung bener keliru di akhir zaman ini. Mantap hati-hati. Salamatkan diri orang baik wari masing hade. Si hade ge salamatkan diri orang baik pun tayangan. Jelema nu lurus, nu jujur, jang nyalametkeun diri orang. Kadituna ieu beuki bahaya. Zaman kula leutik masa pira TV ge hitam putih, abyad aswad. Nya bener nyaon teu aing gitu. Kabaladina kolor. Si eta mah make kolor wae kan. Kalau udah kabelah diri, dua dia manggil HP dan lain sebagainya. Ya Allah. Nah, iya bakal cerita. Mama, ajo salam. Pulang deh. Wah kaget mama lagi. Ternyata gitu cerita anda dong. Oh ajib, luar biasa. Ya santri dek Jumatan, balik Jumat, bawa Jumatan gak makan jauh. Balik Jumat kan babarengan kunaon mobil sedan Mercy baby bed. Masya Allah. Sebenernya mau dipikiran mamanya ya mobil mewah kaditu deuk naon tuh ka lembur. Tapi kulantaran ngaranna ge santri kaget ya na digerokeun dah. Ayo ka dieu naik cenah gana. Besi deuk balik ka Kresek naik. Cek teh. Oh, atuh eueuh sabulan. Dibawa ka negara jin. Gara-gara Mercy. Tadi bantak si hade besi aya Mercy. Nah nya. Si eta mah hayang nyaho cenah ka negara jin. Itu geus mal balik deui si mah. Wow, geus pokona babacaan ahli hikmat geus diketrukeun. Tetep bae teu balik-balik. Ujung-ujungna mah tak kerup ka Gusti Allah. Aya di luhur para. Aya blue begitu mama ngadoa blue teu bisa dicekel lesang sakumaha belut tapi tetap terus
terus dicekel aya engke dongeng panjang nama ti mimiti akhirnya beunang biasa deui per detik ieu masih masantren keneh Siti Kolbunia di dinya masih keneh aya kuari jinnat teh jeung kuari mah loba anak baranakan meureun nyana kawin deui ngan teu ngondang atuh loba nu ngendong di dinya tamu dulur wah pokokna pemandangan-pemandangan anu aneh-aneh teh aya nah mimiti engke ieu tah naon ngaranna lampu dioyak-oyak atawa nu leumpang atawa engke aya nu bujur gede bujur teh gede jasa gede pan aya bujur pang gede-gede lagi meureun sagede Ratmi Debur 9 lah gede gitu lah nah ieu mah ibu gede mah tiluan eta Masya Allah nih carita ore hidungnya mah dongeng engke panjang nama kayak insyaallah pukula diwangen ti awal tepikeun ka tamat tepikeun ka diasukeun ka mangle tahunan seluruh pesantren di Indonesia apalin bahwa Kresek pondok pesantren anu pernah guru ka negara jin jago-jago ngaji nah tah terus lanjutkeun tah Mama Oco terus lainna kajian imam terus mantuna Kiai Haji Motoha terus aya deui Kiai Haji Abdullah terus pika ayeuna teh ceng ending Abdul Qadir terus besan kula tan ieu ceng terus datang ka ayeuna jina aya kula pernah sakali pengalaman di dinya teh pernah sakali kieu pernah sakali nama unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu sajen teu bager heran mesti ieu mun santri moal digrog-grogeun moal da potongan lain santri tah mah tuh penjahat tak kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian aya raramean di kitu alun-alun aya pangajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan sok Ki Ahmad Ki Bala ieu mah aya deui teh kiai ka ditu kabeh santri kula teh nyaho aya raramean selenting-selenting aya raramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun pas digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aca aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh cukup aja asuh turun deh ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebelah lah ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon ngaranna pan make triplek digedrog dug alhamdulillah aya batur aing kade sia asup rada kenceng dug kadieu sih kadieu ka jero geus langsung gedug-gedug kitu aja ka dieu dug jeban pancang amat sih goblok sia lain ka dieu nahan tas kerasna nyana boro dug buat kitab segala naon aya di luragan kabeh wah ieu mah lain jelema jagola teh lain geus kaluar butak lumpah kita dikunci deui lawang ge wah bahaya cek gue bahaya ieu harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lu ragag geus kabeh ya Allah ya Rabbi nah geus datang ka handap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cek aing teh ieu ai kunaon muncul di handapeun tangkal buah aya
make kebaya hejo ieu na disanggu ya sewes juga mojang priangan mah gitu kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug wah iya lupa deui ada jeung jin mah Masya Allah geus eta lalakon sakali salila di itu 6 tahun deh sakali kejadian model gitu sajeuna teu pernah babaturan kula urang Cicalengka batur aya kegiatan ngariung segala nyana sorangan bae di majelis kieu lah sakeuna Siti Kolbunia jaing kawin encan sakeuna ieu ajo kesepian babaturan eueuh coba pun bener-bener sia aya di dieu hayu ka dieu kieu bae teu bari ngaco ngomong ge bari ngaco kunaon aya nangkep nyana atuh ditangkep aduh ieu lah ieu di dieu teu bisa ngomong di naon karang ieu dibekem aduh kebal itu terus bae ditangkep punya data atau pan ditangkep nyaho ku jin mah tuh lain rarasan bang memangna kurang da ditangkep geus wallahu alam sama ka ditu ngan aya keneh kuari lamun menang tangan ka ditu men ente teu percaya ge ka ditu 100% ente ka ditu terus batu magrib bisa bangsa jam 9 mana Siti Kolbunia ge Noel iya aya keneh ayeuna mah santren keneh ieu mau dicaritakeun dongengna di awal engke aya kula boga lantaran keluarga dibere buku sejarah eta khusus nyaritakeun kejadian-kejadian jin Siti Kolbunia. Nah, eta ge ngarupa orang hideung, tah ngarupa orang hideung. Pandeglang can lila. Can lila di Pandeglang. Ya, orang hideung di paehan teh. Kalap terus. Ieu na kos orai bae. Kos orai geus ka Kiai Hikmat, geus ka dokter, geus ka mana. Akhirna yang ngimpi nyeuna teh anak masuk ngaji ka di ngimpi. Titah ka di ini dibere cai ulah ka dia tuh cekuliat ya. Geus gering gerak ka dia naon. Itu bere cai bae kan tuh. Masya Allah, alhamdulillah, morotol, padahal macain lagi menangi kulah-kulah acan, ya nyenom kan, terus menteh cager pae ge, kita heran dong morotol menteh cai dia dia 2 kali cager, kita dongeng nak kos gitu, kuliah teh mehan orai ya kajian kuku mah guys, sebabnya kos orai, ulah besi aya orai hideung amanat, di mana baik, di imah, di luar, di jalan. Ya deh, baheula mah ditembong-tembongkeun kan ku kolot teh cenah deh ulah lelempangan waktu tangari. Urang lamun lembang lo batak orai hideung istirahah. Sisi jalan baheula masuk ka di kokorolokan disebutna handapeun tangkal sering kali. Ieu orai warna hideung ulah dipaehan. Sebab anak kalana jin merupa orai. Ajanan mun di urang ngomong